Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Nabi Indira Putri. Abdi Narida Zaira Raya Heriadi. Abdi Lutfia Chandra Putri Narendra. Abdi Awana Putri Saidan. Abdi sareng rerencangan abdi bade ngawawancara kasus Pumuncang Bapak Haji Munir. Nggak bisa kamera. Sebab zaman hari tamah da kampung Muncang teh loba tangkal muncang di dieu marela sabab masyarakat baru butuh ku eta muncang pakai sayuran mulanya. Nah, baheula kibone jeung Haji Japiin jeung Haji Wayuan nu marela eta tangkal Muncang. Ati lu muncang teh, muncang tengah, ibu muncang anu, muncang anu yang tertua lah. Nah, muncang nu kadua tak, nu eta teh masjid eta tah. Masjid itu tuh. Darussalam. Nah, eta muncang kan eta. Tah, kemudian muncang anu katilu, asup ke desa Wibawa Mulya anu berdiri di Kampung Muncang teh ieu Kampung Muncang yang tertua. Kemudian eta memerenan panengah tah panggih bungsu anu bungsu mah itu pangwetana. Jadi dia teh meureun Cibone nu melak eta teh Haji Japiin jeung Haji Wayuan. Tah ku sebab aya di mata muncang itu aya anu terang kos sumatang ka muncang. Naon sababna? Sabab hari-hari tamah memang geus loba di pasar. Geus teu kudu melak di muncang neh. Heeh, geus dig Ke pasar. ya kan anu garing muncang hayu di wencek geuningan. Dipake bumbu. Itu gerhana Haji anu teh teh Cibone anu tertua Haji Japiin. Kita tadi jadi teh teh Haji Wayuan. Haji Wayuan yang tertua tuh. Tos masih tos maut atau masih aya kene teh Nantina aya kene Cibone tuh terus aya neng Cibone mah. makamna di mana? Nah makamnya bapak terang hari Haji Wayuan mah ternyata tah Haji Wayuan mah itu mah aya astana itu fotoin eta. Memang gas lain. Heeh. Yang kemarin ada tenda meninggal itu Oh, kali. ya tenda. Ada fotoin Fotoin aja semua tuh. Eta Haji Wayuan. Wayuan mah berarti ngaran asli tapi anu sanah mulu Haji Wayuan Haji. Tuh boleh deh. Haji Anwar Sugan. Haji Wayuan Haji Anwar Bapak Haji Bariji. Bapak Haji Bariji tuluy. Sade. Haji Bariji mah bungsu dah. Buyutna Mama Iyo. Nah itu ya. Haji Wayuan. Hari Bapak nanti indah mah. Indah. Itu neng. Tadi dia ya seseputnya na iya. Ya tak Cabol ngaranna. Cabol. Ada tuh sesepuh baheula lain ka. Baheula pernah banjir yo. Cina teh beureum pas getih. Jadi pernah ya banjir. Nah, kemudian tahun berikutnya halodo kenceng, halodo apa 7 bulanan lah. Pernah ya kahuruan. Sepanjang kali. Baheula nah banjir pas banjir getih gitu. Tapi gue ya kurang lebih 1 minggu lah banjirna. Nah setelah banjir kemudian aya halodo pas aya aya mana baru runtuh tuh segala daun muncang ada yang raragagan. Itu banjir itu sababna kunaon banjir Di gunung di Gira Rempang. Oh, di Girang gitu nih. Sababna Ya kurang lebih tahun masa 57.
banjir ya, bawa banjir jadi apa getih beureum we. Nah, kemudian gempa gunung di mana tuh? Di mana? gempa gunung rugruk teh ya. Rugruk, cerdas teh rugruk. Pernah. Nah, kemudian aya Nini Odah nyair ngalaan parai kurang darah rambang kita kudu selokan ieu disukeun make eta ku pengki. Nah, begitu hanjat ombengan di dahar maut. Nini Odah Nyair ngalalau. ala laut nyata dia cai beureum teh ya. Cai beureum. Saya berem Yang banjir yang Oh, tadi. nya banjir tadi. Ikan. Heeh. Diambilin Terus abis diambil. diambilin. Mah Oh, di pas gas di. Iya bangsa setelah dimakan kemudian mungkin Mabok suan. karena masuk ke lambung ya 1 minggu meninggal. Ya tuh. Ari salakina Bahmin, Suaminya Bahmin cenah. salakina bi Odah teh Bahmin, tukang cukur Tukang cukur. Bahmin. Iki bodeng baheulana ieu. Iki bodeng teh ngawuruk ngaji na eta tah. Haji Ki Bone, Haji Japiin, Haji Bayuan. Da babar kita teh saha teh kode. Si paling muncang. Ini ada orang si paling muncang. Tadi kan nggak kena speakernya, nggak di speakerin. Takutnya HP-nya. Mana?